jeung sumping pamirsa sadayana dina program Warta Kuliner tempat urang ngulik rupa-rupa kadaharan nu keur jadi perbincangan. Simkuring Zahira Safa bade nyangking warta kuliner nu keur rame pisan di Bandung. Dinten ieu urang bade nyangking hiji warta menarik ngeunaan kuliner nu keur rame pisan di Kota Bandung. Nyaeta bakso tahu jeung siomay sinchan. Henteu saukur ngeunah tempat ieu oge boga ciri khas sorangan nu ngajadikeun loba jalmi penasaran sarta ngahaja sumping pikeun nyobianana. Kumaha saeunyana kahalo doana jeung naha leureus tempat ieu pantes disebut kuliner viral, hayu urang teleuman bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi abdi ayeuna nuju kuliner di salah satu bakso tahu legend di Bandung. Nyata bakso tahu Cinca. Ikutin keseruanna kita makan dan review siomay sinchan legendaris Bandung. Bakso tahu sinchannya kita akan dongkap langsung lah gas kita gas kesabang ngarina teh endul mulai dari siomay lah guys. Sarapan pertama ya sapluk guys. Melita yuk, menina yuk, kenikmatan. Bawa daging, masya Allah daging. Potong-potong dulu karena ini ukurannya ada es. Agung guys, agung tuh guys. Biar bismillah. Dulu bersih masih agung. Iya disajikan oke. Tetapna besok sarang kesendokan. Ini lengkap lah. Nah kerupuknya ayah. Kerupuk udang. Tekstur bumbu nasi, iya mah anu kental dominan kental gitu kan. Nah, mantep endul ini kacangnya mantep. Info penting, ini siomay bakso tahu Cinca yang punyanya ownernya dari SMA 4 Bandung. Nas Matar Ya pemirsa sakitu wae na review makanan khas Bandung legendaris Bandung di abdi. Nuhun kana perhatianna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.